Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Pina Aprilianti di kelas 12 IPS 3. Di dia abdi bade meraktekeun cara ngadamel combro. Bahan-bahan kanggo ngadamel combro teh nyaeta cabe beureum, cikur, cengek, bawang bodas, bawang beureum, oncom, parutan kalapa, terus aya sampe, coet, jeung parudan hiji nyaeta marut. Sampai kenging marut, saterasna campurkeun kalapa anu meunang marut kana sampe kana parudan sampe sacukupna. Terus aduk cina ngarata. Siap. Rasna nyaeta ngadamel isian combro anu bahan-bahanna aya cabe beureum, cengek, bawang bodas, bawang beureum, jeung cikur. Terus sadayana direndos nepi ka kacampur rata. Terus meneula kana wadah. Selanjutnya oncom lemeskeun nepi ka halus, nepi ka lemes. Siapkeun katel, terus tambahkeun minyak secukupna. Terus campurna bumbu nu tadi goreng nepi ka sengit. Saatos bumbu ieu sengit, selanjutna tambahkeun oncom anu tadi. Terus goreng, jeung tumis. Tambahkeun cai sacukupna. Tambahkeun bumbu gula, uyah, sareng penyedap rasa. Aduk nepi ka rata. Saterasna terus dicetak bulet-bulet, terus diplekeun. Tambahkeun tumisan nu tadi. Terus tutupan.
Cara terakhir nyaeta siapkeun katel ngantos diisian ku minyak, disurungkeun kompor, tong ageng teuing seuneu. Terus tungguan nepi ka panas minyakna. Lamun tos panas minyakna, lebetkeun. Terus goreng nepi ka warnana rubah jadi warna koneng kacoklat-coklatan. Lamun warnana tos rubah, kitos geus angkat. Ieu hasilna. Sakitu wae anu tiasa ku abdi dipraktekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.